Ngandika kawadaling lisan makaten pengandikanipun. Syukur deui. Kaharare pilengnya. Payun jalan Kang. Walah, hatur nuhun bokap. Beda eta kemudian cukup. Pino damel atuh ngahaturkeun sumapaktos kahonyok panjenengan Rama Prabu. Tuluy. Mugi ditampi kalayan kabingahan ieu ti monik-monik sadaya. Ditarima jak. Kalina ti eta hapunten tina sagaro pihak Kalpatan Ageng Simonten Ali. Walah, Saling maklum euy. kitu salin ampun. Katilukna perkawis ieu teh naon ieu Bapak teh purwa ngahaturanan linggih. Para putra sadaya Diriungkeun hate. ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos kahonyok panjenengan Buya. Waduh. Syukur jang, syukur. Babe. Kalihna ti eta atuh aya naon ieu teh tansah diajeng-ajeng. Bukannya udah teh babe. Kieu sabenerna jang. Memang segupama nyoreang alam katukang. Nyawang katukang cenah kumaha tah. Dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Walah, Sok mindeng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran. ya eta. Leres. Di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu, Duh, kumaha wa? sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Dulu padenan, Pak. Walah. Anu mamalana teh jadi ubu dunya. Eta Jadi budak ka dunya. Dudunya teuing. dendek kana dunya. Condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat terus ya. Ulah Iya, akhirat ngan napas beak bece. ulah dipotong-potong. Itu bapak urang kan. Bapak akhir mah Pak Gubernur. Bapak urang bagus ya. Da urang di dunya mah ngan ukur samet ngimpi ya. Ukur bayang-bayang di dunya mah. Mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu. Sinetron Tah jelema loba anu ceurik di mana lalajo sinetron, di mana hiji awewe disiksa, diperwasa, dinyeri, nu lalajo sok ceurik ku eta sinetron, ku jalan carita. Sok sirama ya gini kan. Kabawa emosi ku eta jalan carita. Padahal eta masih sinetron. Tah ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagencet ku dunya aja bakal diperbudak ku dunya. Walah. Dipake babu dunya teh. Petak hirup ulah kakonengan teh. Malah pangandikana Gusti nu kagungan urang nalika ngobrol jeung dunya. Oh dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran. Pogo Bisa. Bukan bisa ngomong dunya teh. Hei dunya. Dawuhan pangeran teh. Hei dunya. Gerak perbudak ku maneh. Gerak perbudak ku maneh. Eta manusia-manusia, eta manusia-manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya. Astagfirullahaladzim. Wah, eta berukon markumah. Laras Pak. Jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu. Heeh. Kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami.
gitu murukan teh. Odunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka Ilahi. Pilih. Sabab pamilih geus aya di Silaing, dewasa eukeur, gede geus. Nu matak dina lemah dieu, di dieu pentingna kadewasaan teh. Diperlukan dewasa di dieu. Oh, kadewasaan. Ulah bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun kene tah. Eta. Dar geus kolot teh bakal dianting geuningan asa teh karangan urang. Jadi si horeng dunya mah saliwat. Dir saeuna daun tales atuh saliwat. Dan urang teh asa teh ti akhiratna. Bohong jelema ngaku urang Kuningan, urang Cirebon, urang Bandung, urang Pasawahan. Padahal itu teh saasa jeung sabaka. Penghuni asli nama akhirat. Ulun. Tapi nah atuh sok kada-kada keueung nya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh. Muringkak rasaanmu. Sabab naon? Naon teh berat kadunya teh. Dek-dek teuing kadunya. Lamun urang berat ka akhirat, tah salah deui. Da kudu bae. Atuh serba salah hirup teh. Oh jadi ulah-ulah ting ka akhirat ulah saimbang. Dah balan. Imbangkeun balan. Oh kudu balan. Apa sih teh butuh dahar beureun? Butuh nginum. Butuh kudu. Gitu. Jadi loba pangabutuh di dunia teh jang. Silaing salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patali keur kapentingan negara jeung bangsa sok. Cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna. Engke di alam kubur, siapa engke we. Engke teh kumaha ayeuna? Cenah ropong teh engke we. Ayeuna leungeun cenah ngajawab. Cenah aya gunana keur kabalarea. Hoerunas anpauhum linas. Jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Kitu Eta. jadi jawab ku leungeun ti ayeuna. Cenah ngomong ulah sina ka manakana. Ieu mah engke we di alam kubur ayeuna jawab eta ku leungeun loba kahadean ulah sok. Itu jalan-jalan aspal-aspal gedong-gedong nu arah gereng teh eta teh jawaban sa ada jawaban leungeun da lain menang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang bener sok anya dola berokan teh si horeng we saliwat tapi abdi mah hayang nyahok baheula da teu inget abdi teh baheula teh teu inget naon baheula basa bapak keur bujang emak keur lanjang tak abdi aya di mana aduh nah sia ngajarawan teh pertanyaan teh kudu dijawab aya mah kolot ulah kolotok anu ngagante dina beuheung munding disebut teh kolot-kolot abeh teu lieur bejakeun wah nya inget si lain baheula waktu bapak ilaing keur bujang inung ilaing keur lanjang ya tentu bener ente teu inget ente bener ku aing dek diingetan tah baheula basa inung keur lanjang bapak keur bujang si lain nyeta duka di mana teh tah keur duka di mana si lain harita hayang dahar teu ente hayang inung ente hayang kadunya ente mu ente tang inget sia teh pangna dijawab oge eta geuning inget pangna dijawab jeung makan pangna ngajawab ingat sia teh awi ngaramat genahnya alah di istri harang panon dari tamu kolot atuh kan nah iku berangkat dunya sia loba kahayang loba kamu
ai memeh baheula teu hayang teu mung sedangkeun ari hayang jeung mung nafsu teh cekolot nafsu teh mata kaduhung badan nu katempuhan wayahna da eueuh siksa kituna maneuleut dan bakal nyiksa jeung ngaganyar teh laku lapasi lain bakal ngarawat diri Allahu Akbar nah bolo kakara ina mah sujud ka kolot caangan nuhun be asa dicangan mere hatena teh caangan ina mana sugan moal baung wae geus kitu alah euy moal baung wae geus kitu mah meureun karena pemburisatan berencana meureun gadulang layang tak gitu ya nuhun Pak jadi atuh si oreng ya Pak ulah cek urang teh di mana aya nu beda teh mun beda paham teh urang teh ulah pika jadi pasea ulah berak-berak malah dina amal ma'ruf nahi mungkar ieu sok tuluykeun ngeureuyeuh nikreus sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa awas eta ulah cekcok beda-beda warna nya nya Pak di mana beda paham teh ulah cekcok ulah parasea aya nu ngabedakeun saha Allah nah apa sia beda warna atuna meni oh udah nya malah kudu syukur di beda-beda teh dalam sarua mah cilaka nah sarua cilaka itu cilaka tong boro make jeung pagawean ngaran we sok sajawa barat ngaranna Udin we kabeh Udin da lieur sia sok nya hesena oh aya nu nanya teh meureun ka mana Din oh itu Udin teh si Udin nyunatan anak si Udin nanggap dalang Udin wah nya cilaka Pak lieur ka teh sinena teh Udin Udin Rukmini sengaja beda semua pagi alamat teh Udin Hayati jadi ku beda-beda teh sok samungkeun batur mah beda nu nyieun ban nu nyieun pelek nyeun bau nu nyieun oli nu nyieun baut nu nyieun mur naon deui nyieun kaca hijikeun jadi mobil eta jadi mah bentuk alah nah teu jelema nya mun jo parasea ngena naonan nanaonna da eta teu mikir nya kan nuhun Pak ngagebray abdi saeutik teu bisa eutik oh aya nyai-nyai aya nyai-nyai lumayan petang eureun main layangan teh si lain boga unek-unek naon da wala sok sia ulah baeud wae ka nya itu pagadagan teh baketut aya kahayang teh sok ngomong awas anu bingung bade amek lajung cuai kayaknya so curangkeun dan nu kudu amek mah aing ka sia nipu ka aing tipu naon akang dewek keur susah gara ditawaran duit 100 juta naon cenah hayang boga duit cekeng hayang naon cenah Cina cenah ayeuna teh keur neneangan pangneangankeun bueuk hiji bueuk teh cenah 100 juta amui boro neneangan aing menang genep bueuk dibelaan teu hees bueuk teh aing geus aya geus ngagunuk bueukna dicak si teh wala bueuk teh geus aya heuh candar bueukna anu sipit ini ambek aing goblok ya gimana bueuk sipit goblok beda jak Cina bayangkeun ku sia cok lain nanas teh dengan bueuk di Cina oge aing di Cina film Cina anger bueuk pebolotot goblok anu sipit lamun Cina saripin kieu abdi mah Pak naon ja mana ke sifat roda oh palaka kayaknya punten kapengkeran ieu Kakang Prabu ih Adinda Prabu linggih Adinda di Maria ngomong di jalanan si eta mah beuki we naon nilai sok rek naroskeun naon hoyong naroskeun dupi raja di urang di negara urang saha eta pertanyaan teh gelo siapa pertanyaan teh sareng lagi apaleun
apa sih ya nu milihna ge oh saha nu milih mah Gusti Prabu Yudhistira Raja Amarta teh Prabu Dharma Kusuma begitu etanya heuh usaha dipilihna kuraya kurang raya kusararea di hiji negara di rajaan ku hiji raja aya republik presiden aya hartina republik rek teh kembali aya publik umum doh umum sararea nya jadi kudu dibalikeun ka umum asa ti rakyat oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat nah atuh sesebeuna mah nu di luhur aya rakyat salangsara ai bucitra keur di luhur ukur ai rakyat berga emut ku bapak aya rakyat ngawakilkeun ka para dewa naon orientasina dewa empatna hadang jadi dewa acek silai nya orientasina cek bapak udaganana dek jadi medium ngawakilan rakyat gitu tapi lolobana mah geuningan orientasina teh kana kakawasaan karena kedudukan gitu teh nepi ka akibatna ayeuna orientasina kana kakawasaan nepi ka tega ngahalalkeun kana sangrupa cara kuring salah ku rakyat teh ngagugat enak ka dewa omui nah sia teh lalawara teuing nu lalawara mah kalong hes ngagantung kuring mah henteu teh nanti teh wawanianan teuing gablek naon sia teh nyuri kagugat dewa aja ijazah gitu boga senjata ke teh boga naon sih teh jadi makar lalawara teuing karep teh leuwih ka karep teh ulah kitu sia ngomong teh ka leuwih geus pajakeun di harewasan ku aing aing batempuhan jadi aing katempuhan butut amung pau namun mah teh buntutan amung mana amung mah dirajan ketepuan butut mau si lain dek ngagugat mun ceuk sapah karuhun ti lemur naon teh bisa negara hurip rakyat hurip teh kulantaran nyaeta kudu mararani di pancuran Talaga Arum ai hartina talaga teh pusat nya pusat saya pancuran teh loba nu menet loba nu menetan teh jadi ngocorna teh lain ka rakyat ye teh nepi ka loba semen tina 3 jadi hiji bangunan oge babari runtuh 5 tahun sedengkeun eta teh duit rakyat aspal kudu 10 jadi genep naon teh tah eta nu rek digugat ku kuring teh lain kuring hayang jadi raja ngan kuring dek nuntut sabab manehna nu menta ka kuring baheula nya bener ayeuna manehna geus jadi beuneu kuring nu menta wajar akan kepentingan umum adil bisa manggakeun menta keadilan kuring mah nepi ka tukang anu maling hayam nepi ka disiksa boborot getih nah anu korupsi miliaran nganu ukur sababaraha bulan bari dibuin ge digeunakeun bisa kabur ongkoh dek dikamanakeun di negara teh dek dikumahakeun rakyat teh rek dibawa ka mana rakyat teh gitu kan aduh aya anak mah tong lah tong hariwa aya olah eling olah bisa naon sia teh boga naon dawala ulah orang motor ke menang anyuk bukan naon kita boleh pokal naon sia teh boga naon sia teh bukan naon tapi kudu demokratis jeung Pancasilais karena dilindungi naon sabab bakal dilindungi ku undang-undang alah
cek aing oge moal meunang jama da teu gablek duit aingna letik mau menang sing bener oge tah ieu kuring maneh digugat teh ieu hukum nepi ka loba dijual meulikeun kana duit Pak nya dibulat beulit hukum aya aturan tukang dewak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa eta teu ngarti teh supremasi hukum teh ka mana ieu can kejahatan birokrasi can kejahatan administrasi wah rupa-rupa kejahatan Pak lingkaran setan ieu teu kudu ku SPJ ulah leuwih teuing jawala istighfar urang mah jelema leutik jawala bisi kumaha moal aya meunang jelema leutik sia nu bodoh sepele bener dikadai astagfirullahaladzim do nyengor lagi lah heula mana sia aing jeung sia kadunya heula di dinya berarti aing lajeng sok pajeuti etika pake euy pake etika euy ade goreng lanceuk hade goreng oge ieu teh dewe lanceuk ulah bodoh sia kabobodoh teh nya kasamaran tingali deui loba kausap korot ya kan loba kausap korot sia teh anyuran ti luhur kudu kokoh persatuan jeung kesatuan sing manunggal tapi kunaon tepi ka dipisah-pisah digunuk-gunuk digeblek-geblek bangsa aing tapi heueuh amakna teh golongan-golongan para golongan beda hal parahu anu kaitu lain karena Allah tapi karena parahu oh bener tekan nyiksa di mana aya gempa bumi kawas nu heueuh sembako satruk sumbangan tapi dina tongong truk bandera partai ngelebet barisan waktuna rek karena alos ya ibadah teh rek karena partai musyrik sia Allah lah eling jalan aling tapi heueuh apakna da halis lagi nyingsat maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa ya usap beungeut ya istighfar ulah lalabora yang masuk ke sawah istighfar jang na kuring boga dosa naon maling gedah henteu dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra gitu mana benar mana Bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna jablay dicangan bangsat dicangan tukang korupsi dicangan nu iman dicangan aya panon poe arah atau beri itu cacak panon poe komo nu kagunganana nah ai mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraana wallah loba kasieun loba karempan nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan ulah sieunan teh kitu sieun ku jurig lain ku pocong sieun ku pocong lain sieun naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu anggeus gedongna sieun teu boga mobil mewah tina loba kasieun bakal tega ngahalalkeun ka suku pacara la kumaha mun aya nu newak sia teh meungpeung lineuk aing tewak panena loba lamun teh sia teh kumaha mun aya nu ngaduruh lamun aing diduruh loba keneh kai nyieun deui aing benar aya di lingkar jati aya kasieun mana teh loba Bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga eueuh jang ulah lalabora kang mun nya kitu deuleuh dewek moal bisa nyarek piraku dewek kudu gelut jeung silaing ulah heup teu naon tapi urang teh ngabogaan kode etik jang kudu boga etika urang mah birokrasi kudu nyalur kan kudu bener boga budaya eta urang teh
martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana, sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Maksudna silain KRT heula, KRW heula ajen kitu jang. Oh nya murokan teh dasar pemerintah tage. Warga negara nu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Tuh, dina Quran sedejak. Kudu nete ngan di mana geus beneng sewe ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna. Bener, kudu titiri. Kudu nete taraje. Oh, nete taraje nin sakamalan nungtik lari mapai bukti nyuk-cuk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta. Marapah gedang. Ngan lamun dunungan teu ngidinan ulah silaing wayah. Sababna sabab bisi bentrok yang antara si lain jeung pamimpin urang. Pan teu lucu geus bentrok. Pamimpin jeung rakyat. Teu lucu lamun si lain bentrok. Kumaha contoheun teh. Oh jadi ti bapa mah parantos aya. Heuh, sae abdi bade wawartos kadunungan, Pak. Eta ge saya idin ti kalau teh mah. Wayahna milu najis. Sieun. Ceuk itu teh beureun sia, cenah beureun cepot nu ditahna. Tak dengekeun. Moal teh diseng. Bayakeun ku silain. Moal teh diseng ngorakakan atuh. Eling si teh dola. Udah mau mawa eta keun urang mah geus gem-gem we dina hate. Urang saya aya. Oh, saah kitu teh teh. Cing aya gunana keur balarea. Ketik muri gitu teh. Tingali. Bener sok we Kang eta lah. Lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua. Ya, janda-janda. Janda-janda muda, mari dong. Siapa mah janda. Anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Budak yatim piatu. Keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna. Tadinya wae siapa mah. Siapa mah enak kitu wae. Geus dikawin mah kan budakna mah disiksa. Sakitu abdi bade mios ayeuna Pak. Kan ulah pamawa dewek dola, kala laur. Milu. Perlu saksi. Sete. Batur ngobrol. Cilaka lalawara deui. Menghari bangka. Gablek naon sete gablek naon sete. STNK. Mumpung aya nu wani tong dicarek. Antur we teh. Beungeus buleut nek batur ngobrol. Kadulungan heula bade ayeuna jig ini jak. Tuturkeun kuring. Geus aya restu ti kolot. Aduh, Kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi. Guru ratuwa ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Benar eta teh. Mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti indung. Doana ti aka oge. Sedih ini gitu-gitu sia. Paingan turucut cepanona mah. Permios Pak Jig ini jak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh. Ai geus wawartos onaman moh. Kawas kasa sama we ka aing si goblok. Pake ngajemel segala. Kan ditah ini itu teh. Pak. Wah. Aduh. Wah. Tong kenyot, jang tong kenyot. Tengahnya. Ayang pas aja emak bener katanya aku ini. Ayo rasa teh kasih wetik. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Ayo itu dituturkeun melang geresekeun. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, kayak gitu mau bisa ya naon, Pak. Aduh. Wah, Waski. kita bener. Hop. Os. Ayo abdi jadi itu, Pak. Enggak ini. Pakai yang nanyakeun ka kolot. Anak-anak